warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ampes. Perkenalkan, nama abdi Risma Ayu Sapitri, abdi perwakilan ti SD Ciberem. Abdi ti dieu bade ngadongeng judulna Entog Mas. Kacaritakeun aya saurang petani nu kacida malaratna. Cicing di hiji sanggubuk nu geus reot. Mangkulin patani ngaranna teh hirup sapopoena ngan dibaturan ku sakadang entog hiji-hijina. Mangkulin kacidanya aheunana ka eta sakadang entog teh bubuhan manehna mah teu boga dulur baraya adi garwa mah. Hiji poe manehna indit ka sawah. Isuk-isuk pisan manehna geus indit. Kabeneran dititah ku juragan murah pikeun ngadinihan sawahna. Ari digawena mah kapake pisan juragan murah teh. Kusabab Mang Julis segut pisan kana gawena naon oge. Ari entongna teh dikencarkeun di buruan gubuk teh kara aya hariwangan. Balik di sawah wanci sariak layu. Mang Juling kacida laparna. Manehna ngadeus ka pangeran. Duh Gusti, mun paparin abdi beunghar meureun dahareuna oge bisa. Mang Juling ngandahar jeung kuyah. Sanggeus wareg mah manehna tuluy ngampihan entog di juru imah. Isuk-isuk eneh Mang Juling kahudangkeun ku kingkilaban nu ayana ti juru imah. Panasaran manehna tuluy cahya buburilapan teh disampeurkeun. Manehna teu nyangka yen cahya seratna teh tina kandang entog. Sing horeng teh entogna endogan, endogna endog emas. Mang Julin kegereyepan nyaga endog teh. Kusabab manehna bunga eta endog emas. Emas murni bisa dijual imah geurentesna. Poe kadua kitu deui entogna ngaluar endog emas deui hiji. Kitu saban poe entog teh endogan emas hiji. Nya puguh Mang Julin teh jadi beunghar. Manehna geus boga sawah sorangan, imah gedong, balong, ternak entog, jeung harta liana nu muncul kieu. Entog teh nyaan bawa rejeki keur Mang Julin. Hiji poe Mang Julin ngarasa capek, nu kudu unggal poe ngadatangan kandang entog pikeun bawa endog emas tira hiji teh. Manehna Mang Julin sasadiaan bedog keur ngabeulah entog, ngaraha emasna kabeh kaluar. Jadi manehna kudu ngawaan unggal poe ka kandang entog. Sanggeus dibeulah entog teh kaciri mas-masna acan. Malahan entog teh pae Mang Julin teu bisa ngabebenah hartana. Manehna jadi miskin deui. Kusabab hartana dipake kabutuhan sapopoe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.